Sholat asar, kantun boboan, nyepang HP, nikmat pokoknya mah. Si Mang ieu tos di mana mah? Sholat asar, Oh, di masjid. ya heulah, urang teh kudu inget, kanu kawasa. Nuhun Mang, tenang. Walaupun urang ayeuna keur dagang, karena naon kitu kieu geuna lamun ngadeng sore adan mah kudu ke masjid urang teh. Mun saya kitu mah abi Sholat san, acan buku abi demutan ku Mang Baso. sholat lah. Saun, kan abi teh kan ieu lagi calona pondok Mang. Terus, Punten rambut sarungna tuh. Kan abi bade salat teh. nambut sarung kumaha? Abi kan punya anak ieu sarungna punten. Rambut teh. Giliran aing. Mang kan diacin kita. Pan abi bade salat Mang. Kabina-bina teuing sarung-sarung wae geunang kuat Kang Injem atuh. Nuhun pisan Mang. Kebalikeun deui ka ieu mah. Abi tos kaimutan salila ieu teh abi teh jalmi penuh dosa, penuh salah. Ya heueuh atuh lah. Ayeuna si Mang tos ngemutan abi salat karena ya rukun Islam teh kan aya 5. Hiji naon Mang? Sahadat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5 munggah haji. bagi yang mampu. Bagi yang mampu eta teh. Abi nambut sarung karena abi bade salat karena ibaratkan ieu botol. Upami jani teh salat ibaratkan ieu. Ieu botol. Ieu teh naon? Wadahna minuman. Mohon, Kalima naon? Munggah haji. munggah haji, Kaopat puasa. puasa, Katilu zakat, Kadua sholat. tuh Mang, lamun teu salat ieu botol ragag. Ya bener lah oke-nya. Tah Mang, ibaratkeun kieu munggah haji bagi teu mampu. Tuh, ieu masih kacepeng. Tuluy puasa bagi yang bisa dan mampu. Ieu masih kacepeng. Zakat. Zakat bagi yang mampu. Ieu masih kana kacepeng. Tapi upami jalmi teu salat ninggalkeun salat tuh. Teu kacepeng. Nya matakna eta urang teh eksakumaha sibukna eksakumaha eta nagenan urang teh kudu sholat. Uhun, matakna abi kalarasan terus kaimutan ku Mang Baso. Jadi abi bade salat, ieu ditambut telah sarungna. Ngan jigera sholat ka ditu. Sakatangan sareng kopehan. Berkapan abi teh jabrig, Mang. Upami salatna rambut jabrig kan teraos. Kayak kana rambut kana kening. Tuh. Wah, kumargi abi teh tos di kebon, Mang. Acuk teh, ieu teh kalotor. Terus Abi rambut sakantenan kaosna. Punten. mah nyajeng baju-bajuna deui sakalian kumaha. Kotor atuh. Kan salat teh kedah ngangge pakaian anu bersih. Ai Mang mah datos salat dijamin bersih. Nyajeng baju-bajuna. Mohon. Abi salat heula hatur nuhun. Nya Mang. Assalamualaikum.